kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios jambung judulna Talaga Hideung karya Kiluksa. Ayeuna nincak bagian ka-8. Atuh para wargi nalika urang paturai dina bagian ka-8 dongeng parantos dugi ka nalika sarmo nuju milarian Aki Salmawi. Samali harita teh talawang Cileuweung nantang Aki Salmawi. Ari maksud sarmo mah lain nangtang, maksud mah yang dirapanggih kitu. Ternyata tangtang gelut pasti cenah jelema keluar. Kitu pamanggihna sarmo. Kumaha atuh dongeng salajengna para wargi sadaya nyaha kapendak sareng Aki Salmawi mangga urang sami-sami guar ieu carios etang-etang hiburan bae wilujeng ngadangukeun. Sarmo harita teh kulantang kulinting di daerah Gunung Mandala, malah mah manehna ngarasa hariwang. Di pikiranna ngarasa seber oge bisi manehna lain ka Gunung Mandala. Bisi manehna salah jalan. Keur kitu sabada manehna gogorwokan aya sora. Anu nyalukan sora jauh tapi atra tetela kadenge asa ditompokeun kana liang ceuli. Sidik sora hiji aki-aki. Ujang. Aya kawani mah ulah susumar kitu pamali. Anggur mah geura datang ka imah Aki da moal disaha-saha. Tiap ka dieu datangan ka imah Aki nu pernahna di pojok Gunung Mandala. Gebeg sarmo ngarenyat. Kesang tiis ngadak-ngadak nyorolok bijil sakujur awak. Omongan eta aki-aki geus kateguh ku sarmo. Ye nu boga sora lain jalma atah-atah lain jalma samanea. Sabab yakin bisa nyaritana alon ngagunakeun ilmu gaib pikeun nepikeun omongan biasa ka tempat anu jauh. Panangtang aing geus aya ngajawab. Artina Aki Salmawi bener-bener aya di wewengkon ieu. Keun siar kieu tangan ku aing. Sabab manehna pisan nu dituju ku aing. Tangtu kudu kapanggih ayeuna. Sangkan lalampahan tegaplah. Panjang mikir sarmo tuluy nanyak muru ponclot eta gunung. Lengkahna panjang teu malire kana kacape hayang buru-buru tepung jeung Aki Salmawi. Nu diteangan kita tadi mula akhir nama anyog ka ponclot. Bereh aya saung leutik tapi resik buruan lalenang di kuriling ku tatangkalan. Dina golodog aya hiji aki-aki geus rada bongkok. Buuk jeung kumis katut janggot geus bodas. Tapi sorot panon seukeut sarta beungeutna bersih. Pakaian bersih sok sanajan dina tak-takna aya tamalan. Bage ya Ujang. Yap ka dieu ka Aki. Cek aki-aki bari ngagupayan ka sarmo nu ngajanteng rada angang. Sampurasun ge kuring rek tumanya. Nah bener ieu imah Aki Salmawi. Ai kuring sarmo ti lembur puyuh tutugan Gunung Pasagi. Hehehe bener Ujang bener. Bener Aki nu ngaranna Salmawi teh. Syukur kadatangan baraya tinu jauh. Nah rek aya naon atuh Ujang Aki teh menira leuwas ieu teh kadatangan ku si Ujang teh. Jadi benernya Aki Salmawi. Bener nah tuh percaya gitu Ujang deh. Syukur bener maki. Kuing tegaplah mapai lengkah nepi ka ponclot Gunung Mandala teh. Muga-muga hal ieu baris mere kabagjaan ka diri kuring. Oge ka diri Aki. Cek sarmo bunga hinaker. Manehna maju sababara lengkah ngadeuketan ka Aki Salmawi nu tetep ayem. Mun Ujang rek mah ka Aki alusna mah urang di jero atuh ngobrolna ngarasa sejeung daluasa. Siap ka jero Ujang ka dieu ulah ngobrol di dieu. Goreng katingali bising aya jelema nu ngaliwaat kitu Ujang. Aki Salmawi cengkat tuluy mukakeun panto saremo teu daekeun asu. Nuhun Ki. Keun bae di luar lah, teu kudu ngobrol. Teu kudu ngobrol di tepas pokona mah. Ih nah buat kitu Ujang. Aki Salmawi heraneun. Panon melong kana beungeut sarmo kawas nu hayang naksir kana eusi hatena. Oh ngarah lalu asa di luar Ki. Sabab kadatangan kuring ka dieu lain ka irit ku Cikiih, lain ka bawa ku Cilencang, lain lantung tamuh laku, lain lentang tanpa sejak. Tapi aya maksud anu tangtu, aya niat nu utama nu geus jadi cita-cita ti awalna mula. Uluh teu sangka. Teu sangka geuning Ujang teh buat pinter nyarita. Tapi naon gunana panjang carita oge ari maksudna teu dikadalkeun mah. Nyarita ka Aki mah langsung we kana pokok pangkalna. Ulah sok loba teuing malapah gedang teu kudu kana bungkus ka Aki mah. Hayang tereh ka harti supaya babari mikiranana. Ieu Ki, kuring keur neangan guru.
mun geus kapage rek di guruan najan tepi ka irabai oge. Kuring butuh ku ilmu, lapar ku pangabisa sarta kakurangan ku kakagahan. Dah gitu aki. Waduh. Jadi neangan guru ujang teh. Nah ayo, itu guru ujang teh. Lain langitan guru, tapi rek neangan guru anyar. Sabab guru nu geus dipenta pangajaranana, geus teu sanggupeun namahan deui. Lantaran ilmuna beak koredas tamplok ka kuring. Tayuna keur neangan guru nu anyar, neangan jalma nu gagah sakti mandraguna, luhur ku ilmu jembar ku pangabisa. Cik Sarmo bari papeta. Hatena keheul asa diheureuikeun ku Aki Salmawi. Oh, jadi kitunya. Bener Ki. Kumaha kira-kira aya di dia? Mun bener kitu mah nya, itu mah los-los ka dieu. Jadi dia mah teu aya jalma gagah. Boh aki-aki sakti aya ge kuring Aki Salmawi nu eueuh pangabisa. Ari kitu carana maju ngatu geura balik ka ditu teh kudu ngaririweuh ka urang lieu. Ai panjana teh nya we rek ngajak tarung pedah tadi gegerewe ka nangtang ka Aki. Cek Aki Salmawi ngusir ka Sarmo. Nu memang nyemahna teu boga kasopanan. Puguh ari ngadengi kitu mah ngarenyag manehna tepok nemaleun. His. Ulah ka ngusir Ki. Sabab kuring mau laka ini tiya tempat ieu muncan ngasaan pereup Aki. Ain mah hayu urang tarung patutunggalan, urang ijen pada nyakal sabuk milang satu. Kumaha ieu teh? Lain rek neangan guru. Nah, tu kaya ka ngajak tarung. Teu puguh ujang mah. Teu puguh. Kuring hayang ngajajal pangabisa Aki. Mun kuring ragrag dina 5 jurus, kuring rek talu ka Aki. Sarta Aki rek dijieun guru ku kuring, sabab geus kasawang yen Aki teh jalma sakti. Aki Salmawi teu nemalan. Kalah kaniteup ka Sarmo nu geus taki-taki pikeun ngagempur Aki Salmawi. Rek ngajajal pangabisana sedengkeun anu diajak tarungna. Kalah kagek diuk dina golodog teu ngaladenan. Ki, mun teu daek ngaladenan, kahayang kuring, ieu imah rek diduruk ku kuring, sina jadi lembu. Sina ancur rata jeung lemah. Sarmo ngancam nyaritana Daryanaker. Ari Aki mah teu boga imah. Boga ge saung butut pada gingiuhan. Sangkan teu kahujanan mun waktunya hujan. Sangkan teu panas waktuna katojo ku panon poe. Ari ujang aya karep kitu mah nyapek bae atuh. Nya Ki, Sarmo beuki gregeteuh. Nya. Da Aki mah tara ngucapkeun nu ham-ham atuh balinya oge. Syukur. Kuring rek diduruk aina pisan. Sarmo memang lain omong kosong. Manehna ngabijilkeun korek api truh nyokot eurih garing dina kateup saung. Ker eueuh disunut tetela sanget naker. Da puguh geus garing pisan pok Sarmo nyarita deui. Ki, kuring geus moal cenah ieu, rek dipake ngaduruk saung. Kuring mere kasempetan sakali deui nah moal kaduhung mun saung ieu diduruknya dipikeun jadi lebu. Moal udah moal kaduhung Aki mah. Moal kaduhung mangga we ai bisa mah. Asa-asa sut hateup eueuh disunut. Tapi aneh teu teurak kalah kabeak panyunutna. Sarmo ngahulang bakat ku kaget teu ngarti kana eta kajadian. Tapi teu panjang mikir tuluy ngahurungkeun deui korek api dipake ngaduruk saung. Keukeuh teu teurak. Malah mah korek api nepi ka beak ari saung tetep weueuh teu bisa diduruk. Setan alas ya. Di mana naon kitu nya? Naon sababna teu teurak kuseuna ya? Nya kaya kuku utus adu udang. Lain pek-pek aingna geura duruk imah Aki teh. Heab asa aya nu ngarerab kana ceuli tembus kana hate. Panas ngadenge omongan kitu asa dihina jeung dipapanas. Sarmo ngareret ka Aki Salmawi beungeutna geuneuk ngandung ka keuheur. Aki-aki peot. Montong waka suka bunga sia sakedeung deui ge imah anjeun bakal ancur jadi lebu. Moal anu nyesa. Sarmo ngaleos ka tukang maksudna rek nyokot seuneu ti hawu. Barang suka pawon kasampak ya budak lalaki kira-kira umur 3 tahun keur ngome anak kucing. Jang, alik ninggal lah, disika duruk. Ya imarak diduruk sia ku akang. Sok buru-buru keluar. Cek Sarmo bari molotot. Teu tega nempo budak leutik mah bisi kaduruk mun saung geus hurung. Atuh budak teh sieun kerawak kana ucing tuluy lumpat kaburuan bari gegeruan ka Akina. Sakakak Sarmo seuri sup ka dapur tuluy nyokot seuneu ti habu. Sanggeus meunang tuluy dipake ngaduruk hateup saung nu dijieun tina eueuh.
Tapi aneh deui bae para mitra. Sini tetep teuteura kalah kapareum saharita. Sarmo can percaya sup kahabu kurang ngahurungkeun suluh meninga gebela-bela. Sut dipake nyunut bilik suruh beak ari bilik tetep tiga tadi teu hideung-hideung acan boro-boro teurang. Kumaha ieu nya? Aneh teuing make teuteura ku seuneu ye. Sigana sakti aki-aki teh ye. Bisa ngapeskeun seuneu nu diajak ku aing ye kudu aya di aing ye. Sarbo ngagedig di kahareup. Rek nepungan Aki Salmawi nu tetep giuk dina golodog di baturan ku budak lalaki nu tadi teh. Aki-aki peot. Montong ngaheureuyan sia ka aing ye. Kami ge nyaho anjeun teh ngagunakeun ilmu pikeun ngapaskeun seuneu kami deuleu. Tapi ulah wae suka bunga kami can ngaku eleh ye. Nya Aki mah teu lumasa ngaheureuikeun ka si Ujang. Sabab nu boga jiat ngaduruk saumpan Ujang. Rek hasil rek joge eta mah. Aki mah teu rek mikiran mangsa bodoh teuing. Bisi panasaran mah pek wae najan rek naon-naon oge. Cek Aki Salmawi tetep ayem. Teu kapangaruhan ku Sarmo nu geus dikawasa ku amarah. Ya Ki, ayeuna urang tarung patutunggalan jeung kami ye. Sok keterukeun sakabeh pangawas adika. Urang adukeun jeung kami ye. Heng nyaho lah. Sarmo nulak cangkeng bari molotot nangtang tarung ka Aki Salmawi. Tadi ge geus dibejakeun ku Aki oge. Aki mah lain jalma gagah sakti, sarta teu boga pangabisa. Teu rumasa jadi jagoan Aki mah. Mun Ujang aya piniateun mah pilawaneun talu, digeneangan tanu sejen Aki mah teu sanggup. Sabab lain ahli tarung ongkoh Aki mah. Bohong sia. Nya paduli teuing aing teu percaya mah atuh. Aki Salmawi mangku budak sup ka jero. Ruban to ditutupkeun. Kembali redek ka Sarmo nu ngabedegan ulak cangkeng bari molotot. Buguh beuki panas hate Sarmo serepet ngalugas bedog. Seak kedok-kedok dihang saung dituar. Maksudna imah Aki Salmawi rek diruntuhkeun. Tapi aneh bedog nu sakitu seukeutna teh teu teurak kana tihang kalah kang ngampul jiga ngadekeun karet. Jiga ngadekan karet, Sarmo beuki jengkel manehna ngerahkeun tanagana. Tapi kalah kacarangke kelek jeung walikat. Bak balas ngadekan tihang tungtung nareg eureun napas ngahegak kesang ngucur. Kurang ajar sia. Tete lah ngahina sia ka aing. Imah aki-aki peot teh teu rak diduruk jeung teu bisa dikalek. Kudu kumaha ye? Sarmo luak dieu kret kana tangkal Puspa. Nu ngabeleg begigireun imah eta kai gedena satangkeup kolot. Breh aya akal Sarmo marah mai deui. Kalayan teu loba mikir telenyang lumpat muru tangkal Puspa. Teu anta parah deui kedok-kedok tangkal dituar. Puspa nu sakitu teuasna teh bangun uduh dia sempogan ku bedog Sarmo. Kungsi lila dorok-dok tangkal Puspa peungas. Ngahaja sinaninggang ka imah Aki Salmawi. Tapi teu kanyahoan sakitu geus ngagaleong teh kana suhunan. Ngadak-ngadak aya angin gedena keur datangna ti beulah kulon. Koleang tangkal Puspa ngaleok kawetan bruk ningang buruan imah. Saeutik ge teu ruksak imah mah. Nempok kitu Sarmo colohok bengong. Waduh. Gagali wae. Kesang nyorolok masihan awak. Panon melong ka imah nu tetep teu aya robahna. Tangkal Puspa ngarungkupan buruan ngajegir asa leuwih gede jeung geus ngagoler mah. Sarmo kakerot bakat ku ambek sabab capek gawe teu kapake. Gandeang ngadeukeutan golodog gek giuk bangun lungse. Ari Aki Salmawi ngarenya greuwas teu nyangka. Yen semah baris milampah kalakuan nu sakitu jahatna. Torojol kaluar bari mangku budak. Jen ngajanteng di lawang panon mureleng ka Sarmo nu keur ngahegap dina golodog. Anu kumaha ni nuar tangkal Puspa, ha? Kuring, nah make nanya kitu. Sarmo malik nanya bari ngareret. Hate mimiti gimir nempo Aki Salmawi tapi nyarita mah tetep heuras. Kurang patut teh ka bagawean teh. Kumaha ni nuar kainu kami dipupusti puluhan tahun. Kami mah ngahaja jauh-jauh ke mawa binihna tuluy dipelak dieu wengkot. Tapi ayeuna sanggeus gede buat dituar sia kumaneh. Dina waktu nu kacida singkatna. Naon pamaksudana teh deuleu. Aki Salmawi ambakkeun nempo pepelakan dituar batu. Maksudna teh lian hayang ngancurkeun di imah Aki. Sabab diluruk teu teurak, dituar teu teurak kalah ka bedog kuring rompang. Tapi ku cara kieu tetep teu hasil.
Laki ya bukti na ya Sarmo bari nunjuk kena tangkal Puspa nuges ngagoler Sarmo kalakuan maneh salut akitu teh ka tidak pisan gorengna muga-muga jadi turutan ku jalma-jalma saja ulah nuar kai sakalep ingsun euy ulah nuar kai nu teu aya manfaat namanya komo da maneh-maneh atrek ngaruksak imah kami eta teh kalakuan ka tidak salahna harisa kudu nama maneh teh leuwih rajin melakbatan nuar sabab kai teh gede misan manfaatna tu tempo di bola kaler gunung teh gunul nu aya iwal ti batu jeung cadas akibatna sangar teh euy pepelakan hese jadi mun banjir atuh mun hujan ngiji tuluy banjir usum katiga kakurangan cai eta kabeh gara-gara leuweung nu gunul gunung nu teu aya tatangkalanana nu rugi saha pan urang kene saya ku manusia da kulantaran kitu aki mah baheula ngumara di dieu teh lain hayang ngaruksa tapi hayang nambahan legana leuweung tuluy ngaliar sok mawaan sisikian utama nama sisi kain umur tahunan sakumaha nu katempo kumaneh ayeuna tuh ta eta teh meunang melak aki kabeh oge da bade tumaya teh gunul paling untung tangkal malaka jeung jambu batu tapi ayeuna kumaneh kasaksian sorangan kumaha enahna leuweung nu kana kumaha segerna hawa kumaha nikmatna niis di pagunungan ieu kabeh mangpaat tina tatangkalan sajabana dina usum hujan tara banjir tara caah nu kaleulewihi sabab cai leuncang teh katahan ku akar-akar kai tak kitu mangpaat tangkal kai teh euy nu matak sing api kana tatangkalan mun can bisa malak ulah gagabah dina ngaruksa ieu mah kumaha atuh ari merak kedul ari kana ngaruksak panggetolna teu boga ka era sia golot-golot Sarmo cek Aki Salmawi bari pepeta panon teu boleh molotot ka Sarmo tuh geuning para mitra Aki Salmawi ge parantos naon teh ngemutkeun nu disebat wawasan lingkungan mitra sadaya rengkak paripolahna teh ngandung unsur wawasan lingkungan kitu para wargi. Para mitra kaum dangu, kumaha atuh Sarmo sabada dicaritaan ku Aki Salmawi. Oh hampura we kieu lah. Kuring teh maksud ngaruksak leuweung ieu, jamak we nu warga isa tangkal mah, moal ngarugikeun ieu. Sarmo satekah polah ngabela diri. Ulah boga rasa mokaha sia. Sabab si kitu teh mun geus jadi kabiasaan mah tak cilaka. Kumaha mun diunggal tempat kitu patut jika nama satahun teh aya ratusna tatangkalan nu dituar percuma ku maneh sia sing api kana tutubuhan teh euy piara leuweung lahan jeung caina sabab mangfaatna teh keur urang kene kuring kumaha sasalaki lah kumaha tuh da geus cenah mah oh nu geus mah memang moal bisa dibalikan deui tapi maneh bisa kene mere mangfaat ka alam ku jalan malak deui tatangkalan kai tangkal kai digigireun tunggul inu ieu ya reo neangan bini kai siapa lakeun dirinya Aki Salmawi bari tutunyu marentah kalayan tegas ka Sarmo hogah kuring rek ngagugu ka Aki Leo Sarmo ini tuluy asruk-asrukan kanu bala neangan tangkal kai nu leutik keneh nu bisa dipelakeun deukeut tunggul nu dituar teh kabeneran teu gede teu kudu hese lantaran loba petetan nu keur meujeuhna liarkeun gedena kira-kira sagede jempol leungeun Sarmo ngarabut tasa tangkal tuluy dipelakeun deukeut tunggul Puspa nu tadi teh tah kudu kitu mun tas nuar kai teh euy kudu digantian ku pelak anyar sangkan leuweung teu musnah mun daek nuar kudu daek malak ulah licik jeung ulah yang untung sorangan sia siapa dia diuk di dieu Sarmo nyampeurkeun gek diuk dina golodom ngareneng jeung Aki Salmawi hate Sarmo beuki keueung sieun dicarekan ku pribumi nu geus kanyahoan kasaktena kumaha kuring teki ya gumantung ka anjeun-anjeunna mana hayang salamet atawa hayang cilaka mun hayang salamet kudu nurut ka kami mun hayang cilaka geulaprak jalankeun naon-naon nu hade ceuk maneh ampun gila anu kuring talu Aki memang sakti kuring rek guru kaki hayang namahan pangabisa jeung kagagahan nah yakin ge Aki teh jalma sakti kitu leuwih teu yakin
Pokoknya malah tu bisa gitu. Aki mah teu rumasa jadi jalma gagah. Sabab nu gagah mung hiji nyatan Allah. Aki mah teu rumasa jadi jalma sakti. Sabab nu sakti ngan hiji nyatan Allah. Allah nu maha kawasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kejadian-kejadian tadi geus ngabuktikeun yen aki luhur ilmu jembar ku pangalar. Kukuring ka harti jeung karasa. Aki memang lain jalma samanea. Lain jalma samarangan. Moal patiwati nyepi di leuweung mun teu masagi. Aki mah teu gagah teu sakti. Tapi digagahkeun jeung disakieun ku nu kawasa. Upama teu aya idin ti mantena mah aki mah teu aya teu upaya usik mali kersana Gusti. Sarmo ngahulang manehna can kungsi neuleuman eta ilmu. Sabab nu geus mah nu diulik teh kagagahan jeung kawadukan kadugalan nu teu dibarengan ku akal budi nu luhur. Jauh tina ajaran agama nu kadenge katerangan kitu teh lieureun manehna teu ngarti saeutik-eutik acan. Nah, kaya kang ngahulang euy bingung. Bener ki lah. Kuring teh bingung ye sabab kuring nyaksian ku panon sorangan yen aki teh bener-bener sakti gagah. Tapi naon sababna aki teu ngaku yen diri teh boga kasakten? Naon sababna mung disebut gagah? Ieu teh kumaha teh sanyana tuh? Hehehe. Engke urang terangkeun nu leuwih jelas. Ayeuna mah aki teh rek nanya, kumaha tujuan ujang sanyana? Kuring taluk aki, sebab aki memang gagah. Kuring hayang jadi murid. Nu satuhu satia ka guru, parentah naon bae sejadi estokeun asal diangkat jadi murid aki. Nah, teu saya milih. Nah, moal kaduhung jaganya. Wah, maka duhung sarta masalah milih. Nyaho gadua di kitu mah. Pecek tengkal puspa teh jijieun suluh padan tingali. Mun geus urang nuluykeun ngobrol. Cek Aki Salmawi bari nunjuk. Sarmo atoheun kalayan teu nolih di kacape. Harita keneh ngalugas pedog kedok neuk teukan tangkal puspa. Nu dibereskeun sarta ditumpukeun gigireun pawon. Ari Aki Salmawi ngadaweung dina golodog bari ngasuh budak. Teu burung geus geuning ujang. Dap ka dieu ari pagawean geus beres mah ulah ngobrol jeung Aki di dieu. Cek Aki Salmawi bari ngagupayan ka Sarmo. Nu harita geus rengse pagaweanana. Seleuneu nyampeurkeun gek diuk dina golodog. Pagawean abdi geus rengse ki, kedah kumaha ayeuna? Nya teu kudu loba pamolah cicing we di dieu ulah ngobrol jeung Aki. Lantaran nu tadi masa teu puguh ngobrol teh sarta kalah ka ngabuahkeun karuksakan. Lamun ujang aya niat anu hade, kudu ngedalkeun basa nu hade. Nyaritakeun nu sajujur-jujurna. Cik balikan deui rek naon maksud udang teh sanyana. Nyaha nya rek guguru ka Aki. Mun nya naon sababna? Naon nu ngadorong hate ujang nepi ka boga tujuan model kitu? Cek Aki Salmawi mariksa deui kalayan taliti. Hayang yakin heula kana paniatan Sarmo. Leres pisan abdi teh sejago guru. Margi di lemur mah tos teu aya nu tiasa diguruan. Ilmu sareng pangawasa tos aya di sahanapeun abdi. Tah kumargi kitu abdi teh lunta kanu anggang ngajugjug ka nu jauh milari guru nu luhur ilmu jembar ku pangabisa. Nu tiasa ngawirid ka abdi dina widang kadugalan, kagagahan sareng kasaktian. Kitu tekad abdi teh ki. Kaharti ku Aki oge kaharti. Terus nu jadi dorongan kana bijilna tekad kitu kumaha? Naon sababna nepi ka aya maksud kitu? Pokona mah yang namihan pangarti we nah. Aki mah teu percaya. Teu percaya 100%. Sabab hiji jalma moal pati-pati nepi ka luluasan kitu lamun teu aya kasang tukangna nu kuat. Da ayeuna mun udang bener-bener aya maksud rek guguru ka Aki, kudu wani belak-belakan tuluy terang. Caritakeun nu sabenerna. Cing caritakeun naha kumaha atuh ieu teh. Sarmo ngahulang sakedeung. Manehna asa-asa rek ngabijakeun riwayatna. Lantaran sok sieun matak ngagagalkeun kana tujuanana. Bisi teu ditarima ku Aki Salmawi. Tapi mun teu ngabejakeun komo leuwih ipis harapan. Sabab Aki Salmawi menta kajujuran di manehanana. Ulah huyang ngarinya mah boga niat kitu udang. Sumun kieu lalakonna teh ki, derak-dak Sarmo nyaritakeun pangalamanana. Timimi-timi kahayang kanyi puja tug nepi ka danget harita.
Ku Aki Salmawi di Bandungan kalayan taliti sarta ati-ati. Sakapeung tarangna kerung bangun aya nu di pikiran. Itu nu janten margina teh Ki, mugi janten uning ngawe. Kaharti atuh aya kitu mah. Tapi di mana ngancikna nu ngaranyi puja teh? Aki Salmawi ngarasa penasaran. Ari ngancikna mah di Talaga Herang. Menca tinu loba, teu bogaeun tatangga cicing di imah ukur di baturan ku badegana we nu dua. Da kitu Ki. Mun kitu mah eta mujang teh kasebut aneh. Perlu dicuriga sabab kalakuan teh jeung tekadna beda jeung batur. Dina hiji mangsa mah Aki ge hayang tepung jeung manehna teh. Sae Ki lah mangga tepangane ku Aki da moal teu moho atuh. Aki mah lain hayang neutup kageulisanana jalu. Lain ngadolohon nu demplon Aki mah. Sabab geus teu hayang mikiran nu kalar itu. Aki mah manusia geus kolot geus tueut ka hareup. Kari nganti-nganti dawuh we, nganti-nganti datang napati. Hayang tepung sotenan panasaran we. Nah, buat aya awewe kitu-kitu teuing. Cek Aki Salmawi dariana keur ngomongna sarta hatena ngarasa gregeteun. Hayang geura tepung sabab nusanya nama Aki Salmawi teh geus nyaho kana lalakon nyi puja ngan sarmo teu betah. Harita para mitra sadaya sarmo nyarita deui. Lajeng kumaha perkawis maksud abdi Ki? Da ditampi atau moal ku Aki teh? Parantos percanten 100% abdi mah. Yen Aki baris kerasa ngawiritkeun ilmu ka abdi. Sarmo geus teu sabar hayang geura meunang kapastian ti Aki Salmawi. Ku Aki ditarima jadi murid, ngan aya syaratna. Naon syaratna Ki? Kedah mani di 7 sumur, kedah ngebak di 8 muara, na kedah puasa 40 peting. Lain kitu nu dimaksud ku Aki mah ujang. Kumaha tuh? Pergi artos atau mah bodas? Ari syaratnya mah ujang teh kudu taat jeung satia ka Aki. Sarta ilmu-ilmu nu diajarkeun ku Aki ulah dipake sombong adigu. Ulah dipake ngajago, ulah dipake kanu teu pugu. Ta eta kahiji. Anu kaduana ujang kudu sanggup ngabantu ka Aki. Oge kudu sanggup ngabantu ka ieu budak kitu dah. Aki Salmawi nunjuk ka budak. Nuker anteng ulin di buruan, sarmo ngareret tarangna kerung teu pati ngarti kana maksudna Aki Salmawi. Oh, abdi janji lah. Sarta saja tumut kana piwajang Aki. Nanging naon hubunganana jeung budak ieu? Nah, tuh kitu. Nu salurasna sae teh? Kudu Aki adalah bisanes. Cek sarmo manehna kapaksa talete sagala ditanyakeun. Ari ieu teh incu Aki undang. Tapi terus terang we lain incu pituin. Sabab ieu budak teh meunang ada bukti jalma jahat. Nu boga niat teu bener. Aki teh boga maksud rek ngadidik ieu budak. Sangka jadi jalma nu gede gunana keur balarea. Sina ngabelaan indung bapana jeung dulur-dulurna. Oge sina ngabelaan ing sahabat nu meunang cocoba. Sabab Aki teh geus boga sawangan jeung bakal loba kariweuh jeung kaributan nu dibalukarkeun ku hiji manusia nu sarakah jeung teu boga rasa kamanusiaan. Halakuan jeung tekadna teu beda jeung setan siluman dak kitu ujang. Beuh, edasna saha atuh Ki? Kumaha lalakon nu salurasna ieu teh? Gegeda nanya kitu rek nanya heula. Nah, sanggup ajawah henteu pikeun ngumpunan syarat-syarat eta. Mun sanggup segala rupa rek dicaritakeun ku Aki. Mun teu mah moal Aki teh kabau-bau sungut nyarita oge eueuh hartina. Sangem lah. Abdi janji moal baha kana kepala Aki. Oh syukur atuh mun kitu mah. Aki ge ngarasa bahagia ngaleng caritaan udang kitu. Jempe sakedeung Aki Salmawi ngahulang mikir. Ari sarmo colohoh bari hatena deg-degan. Jajantungna ngadadak ratug teu puguh, pipikiran jadi teu tentrem. Asarek mangih kariwas anu pohara. Jang sarmo Aki rek ngadongeng dengekeun sing benerna. Mangga Ki, abdi dikupingkeun. Sarmo sargep naker. Panasaran hayang nyaho kana dongengna Aki Salmawi. Baheula zaman Aki keur ngora. Di hiji tempat aya mojang anu kajida geulisna. Pada marebutkeun ku puluhan jajakan nu kasep ngalempereng kongeng. Kasup Aki harita teh keur mojohna boya kesenteng buta tuyang buta daging. Aki ge mingka nasep ka eta mojang. Aki kasep atunya. Sarmo ngengklokan. Wis,
ulah ka mana wae nyarita teh kelanan ngarebong wae ai kolotkeun dongeng teh. Dengekeun bener ngarak hati usina. Kacita gambaranana. Sabab ieu mah dongeng lain dongeng paranti ngabobodo budak cengeng, tapi dongeng pengalaman aki. Para mitra, dongengnya paranti ngabobodo budak cengeng. Cik Mang Jaya ge. Mah teraskeun lah. Punten we atuh nya. Tah kitu jam. Ulan daran loba teuing nu mikah hayang, eta moda ngayakeun saema da. Sing anu sanggup nyaeur talaga dina waktu sapoci, eta baris dijadikeun calogena. Nya sakabeh nu mikah hayang ka manehna teh nyoba-nyoba ngarahkeun ilmu pangawaru lahir jeung batin. Pikeun nyaeur talaga nepi ka leungit. Tapi saurang kita ya nu sanggup, sabab talaga depan kacida gedena jeung jerona teu kajungdu. Teuing sakumaha ki harita para jajaka nuntutan mundur. Teu kumaha mikah hayang ka Nyi Mojang sabab rumasa eleh jajate. Antukna kabeh teu mampu kaasup aki sorangan. Sataun ti harita aki nyobaan datang deui ka manehna. Sarta aki geus boga aneuan sabab tas guguru timbah bengu nu talik di Gunung Nungtung. Saterusna aki tarung jeung Nyi Mojang sabab manehna ngajak ngadu jajaten di medan laga. Sial ujang aki eleh, malah mah dibaledokeun ka tengah talaga, nepi ka ampir paragat we nyawa aki teh. Ngan untung, aki teh boga keneh peperenian, nya akhirna bisa ngejati eta talaga. Nu satuluyna mah kabur we teu wani ngadeukeut Nyi Mojang. Di harita can kungsi ka dinya deui bang bauheun aki teh, nepi ka danget ayeuna. Cek Aki Salmawi para mitra sadaya, harita teh ngagamarkeun sagala carita bari terus ngeluk tungkul bereh gambaran kahirupan anu geus kaliwat. Nu teu kungsi pinangih jeung kabagjaan sabab timang sabubujangan. Nepi kadanget harita teu kungsi cicing di pilemburan, estu nyaung-nyaung di gunung, ngababakan di tengah alas sasat micin maneh. Oh, jadi kitu nya. Nah, amnya sasami jeung lalakon abdi atuh. Dupi Mojang nu dipikapalai ku aki teh saha jenenganna teh? Jeung di mana linggihna? Cek Sarmo beuki panasaran. Panon melong kana beungeut Aki Salmawi. Bener ujang dalakon aki teh sarua jeung dalakon ujang. Anu kungsi dibayangkeun ka tengah talaga, eta Mojang teh ngaranna Nyi Puja. Cicingna deukeut talaga herang. Besar moreuat. Timbul rupa-rupa pertanyaan dina hatena lantaran dicaritakeun ku Aki Salmawi. Memang Nyi Puja, tapi matak teu kaharti sabab nu ngaran Nyi Puja teh katemponang ora keneh pisan. Awas Mojang nu mimiti mangkat rumaja, sedengkeun Aki Salmawi geus sakitu kakolotanana tantu ganyorna umur teh aya kana 60 tahunan. Kunaon make ngahuleung ujang teu percaya ka Aki? Adeut, percanen ka Aki nanging heran abdi teh. Palebah manya nu dipikaheran ku ujang teh. Perbayus wa Aki sareng Nyi Puja, na teu kudu aneh ujang. Sabab eta teh salah sahiji tina kasak teh Nyi Puja. Nu memang manehna teh bisa ngajaga kangoraanana nu teu luntur ku usum, telas ku zaman. Najan umurna geus kolot ge tapi katempona mah jiga budak we kakara 16 tahun tak gitu. Walah. Nah, boga ilmu naon atuh nya Ki? Saremo colohok manehna kaget naker ngadenge kitu teh. Aki gitu nyaho. Ing ilmuna nahaon atuh nu dipake ku manehna teh. Nganu jelas mah can bisa digual ku Aki. Malahnya ieu pisan anu dipikiran ku Aki oge. Hayang muka kedok manehna, sangkan ulah aya deui jajakan nu kabobodo ku tenyo. Ulah aya nu katipu ku manehna, tak kitu ujang. Ngan hanya kan waktuna kaburu beak kitu nya, urang tuluykeun isu we aja.